Aduh lapar ya beteng neng. Neng ka dieu neng, ka dieu aya ieu teu aya kejo teu di dapur sugan we, aya lauk-lauk wae mah jeung ondog terus eta digoreng naon we didadar atau diceplok wae mah sabisana atau kumaha we aya dengan anu no aya di dapur eta we sok candak ka dieu da kudu dahar atuh sama meh gawe teh kumaha atuh da kopi encan dahar encan ieu teh beuteung kurubukan jaba duit teu boga rek kumaha deui geura neng coba sok pikir geura kuduna mah arek mangkat teh nya isuk-isuk teh dahar supaya semangat tah lamun semangat kitu teh beureun semangat kanu aktivitasna. Jadi kumaha tah lamun ayeuna nyanak we deun sangu ayeuna nya hadir danak. Tuh kemana tuh? Aduh ya mau naon acan euy. Aya atuh ka dieu bawa atuh meuli lami-lami teuing neng teh nya aya buru anu mana we lah dengan sangguna jeung naon wae. Sugan aya orek tempe mah jeung naonna kitu lah. Rek sayur ke bawa lah ka dieu penting mah lah. Aya kejo daripada odeungeun. Kayak kumaha deui atuh dahar mah sayang we segala rupana ge da hirup mah emang bakal susah. Nah jadina kumaha tuh ieu teh nya tok bawa cendak ka dieu nya ko jeung opina penghilap supaya kompak gitu lah. Haro ya kieu lembok nya kumaha deui atuh ieu oke jeung lembok we kieu tak kieu nya aya dengan sanget neng maneh mah tara balanja saya teh dibere duit sapoe-poe unggal gajian dibere balik gawe dibere. Nah kurang kumaha sih urang karidinya. Nah kumaha deui atuh hah cek saha eta teh akan orang eta teh duit teh kan saeutik-eutik na teu mahi mun di dompetan oge komo dipake meuli atuh dengan sang eueuh deui eueuh keur budak. Nah kumaha carana mun duit 5.000 mahi kanu deungeun sang sok pikiranku beungeut.